Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur ti lembur barayati kota, tumang di channel Lapehendi Official. Urang dangat ayeuna baris medar ngeunaan jenis kawih. Ada jenis kawih teh kabagi jadi duanya, nu kahiji anu disebut kawih klasik, kawih buhun gitu nya. Nu kaduana anu disebut kawih modern gitu nya. Naon ngabedakeun antawis kawih klasik jeung kawih buhun? Naon wangenan kawih buhun, kawih klasik jeung kawih modern? Hayu urang pedar sasarangan gitu nya. Disclaimer gitu nya, ieu bahan teh salah sahijina dicotat tina salah sahiji buku cahara bahasanya kenging Kang Ari Ardiansah Sinaran Pataufiq Faturrahman. Ieu tos kurikulum merdekanya lajeng wadala pamedalna nya sipi geger Sunten nya gitu. Tasim kuring karesan ngagunakeun buku ieu gitu kan nya. Ieu mah kanggo referensi Bapak Ibu guru nu bade ngawulang bahasa Sunda gitu. Tiasa janten Bapak Ibu guru nu ngawulang bahasa Sundana di sekolah sewang-sewangan kantos daftar pabukon gitu antara referensi buku nage benten-benten angin sim kuring kalarasan ngagunakeun ieu buku sumber ieu gitu. Sok salianti eta oge sim kuring medar perkawis-kawih klasik sareng kawih modern teh di sababaraha sumber di antawisna nya sumberna internet lah gitu. Internet kanggo iyalah kanggo referensi sim kuring. Nah, kawih klasik teh nyata kawih anu muncul di zaman beh ditu gitu. Tapi masih kena dipikaresep gitu kayaknya dina zaman ayeuna gitu. Lajeng disebut kawih klasik mah gitu kayaknya diraeh atanapi di aransemen gitu nya ngangge kawih modern atanapi ngangge alat musik modern gitu. Sok sanajan kalabat kana kawih klasik gitunya, tapi ari kawih klasik mah diraeh atau di aransemen ulang make musik modern gitu nya. Terus dina kawih klasik oge anu disebutkeun ngaran nu nyiptana itu kan aya oge anu teu disebutkeun saha nu nyiptakeun eta lagu atanapi nonem gitu kan nya gitu teu kapalurus saha nu nyiptakeun laguna gitu nya. Salah sahiji contoh judul laguna aya Sorban Palit, terusnya aya Bangbung Hideung, aya Ekek Paeh gitu kan, Talak Tilu Panon Hideung Entog Mulang gitu kan nya. Komo ieu kawih-kawih mangkoko anu rumpakana disanggi tina sajak atanapi dimusikalisasikeun gitu nya. Kawas Bungur Jalan ka Cianjur, Kembang Tanjung Paninengan, Angin Priangan jeung rea-rea deui gitu. Ilaharna memang mangkoko seurna nyiptakeun kawih gitu nya awih. Terus ciri kawih klasik teh katiten dina rumpaka jeung aturan pirigan gitu. Rumpaka kawih klasik rea diwangun atarapi dianggit tina puisi. Lajeng kayaning syair, sisindiran, guguritan jeung sajak gitu. Ku kituna unsur-unsur puisi teh mangaruhan pisan. Rumpaka kawih diwangun ku pada lisan atanapi baris jeung pada atanapi bait ya, ayana purwakanti rima gitu jeung gaya basa sarta kecap-kecap pinilih atanapi diksi atanapi pilihan kecapnya jeung ngandung wirahma. Ari musikna gitu banyak ilaharna mah dipirig make aturan baku kayaning catrik, kulu-kulu, sinyur, bungur, senggot, banjaran, balenderan, sanga jeung sajabana gitu. Tah eta meureun secara teoritis teh eta nu disebut kawih klasik gitu. Tah sabalikna tina kawih klasik aya nu disebut oge kawih modern gitu. Ari kawih modern mah nyata kawih anu muncul zaman beh dieu kayeunakeun benernya dipirigna make musik modern jeung anu nyipta laguna ge sok ditulis gitu. Contoh kawih modern nyata lagu pop Sunda salah sahijina seueur lah pokona mah keur pisan gitu kan nya. Colenak dicocol enak gitu nya. Terus aya kapalangnya teuasa kedah ngantosan kantenan mun lami gitu nya. Pokona lagu-lagu kawih zaman ayeuna eta kalabat
kawih modern gitu nya. Terus contoh kawih modern sejenanya bubui bulan gitu nya, penciptana Beni Korda nya, terus Bajing Luncat, Hamdan gitu nya, Borondong Garing, Kalangkang, Budak Saha, Tanjung Baru, Durian, seueur pisan lah pokona majang nya on be, seueur pisan lagu-lagu atanapi kawih-kawih nu kalebet kana kawih modern. Nu bisa jadi barudak ayeuna ge masih kena apal gitu jeung ararapal keneh gitu nya. Kawih modern arapal insyaallah barudak ayeuna teh nya. Terus rumpaka tanapi lirik kawih modern rereana mah ungkara biasa gitu anu dicokot tina omongan sapopoe gitu nya. Jadi nu salah seju nu ngabedakeun antawis kawih klasik jeung kawih modern teh unsur-unsur puisi na unsur sajakna gitu. Terus jarang pisan disanggi tina puisi malah sakapeung rea kecap-kecap anu kurang pernah tawa salah harap gitu. Atuh musik pambirikna oge teu matok ku hiji aturan, leuwih kana nuturkeun kamekaran zaman. Tah eta pangintennya jenis-jenis kawih teh. Jadi sekali dinu kahiji nu kalebet kana kawih klasiknya kawih buhun, nu kaduana aya nu disebut kawih modern gitu. Sakitu kapihatur panginten hapunten tina sabudaya kalepatan atau seueur pisan kalepatan tur kaleputan ti sim kuring dina medar perkawis kawih modern atanapi kawih klasik gitu nya. Mangga diantos komena ulah hilap panginten baraya sadayana like, comment, sinarang subscribe channel Api Hendy Official. Hatur nuhun. Urip Sunda.